Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Sunda Neng Jejeh karangan Ibu Eti S anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakuma biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikameumeuit ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna para wargi ieu dongeng teh majeng kana seri anu ka 38 nya. Rupina tereh tamat ya teh buku nama dina seri anu ka 38 teh. Dina seri anu satu acana ieu dongeng teh dugi ka nyarioskeun harita Den Ahmad teh anu laporan ka Juragan Sonjaya nya. Eleh ku Mauki sareng ka Adung teh gelutna sareng si Nyai. Tah kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana pamugi ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Henteu lila ti harita marehna geus tepi ka sampak lanceukna aya ngabaheuhai dina kursi. Barang datang kadinya ti Juragan Sonjaya reuas. Terus cengkat bari neuteuk ningali baju adina anu kalotor siga nu labuh. Nyakuit deui baju si Nyai ku anjeunna teh ditingali. Kunaon eta pakaian teh bet jaroblog kitu, labuh di sawah? Cek Juragan Sonjaya harita teh bari ngahulang. Sanes labuh Kang, tapi dibebaskeun abdi teh Kang, aduh. Jawab Den Ahmad bari ngareret ka si Nyai. Dibebaskeun ku saha Ahmad? Was kana lamak bae dibebaskeun. Ku saha eta teh? Nu ngabebaskeunana? Ku salakina Mauki waktos di sawah gan. Ceuk si Nyai ngilu nyarita. Duaan ku saurang. Aduh, nah si laing teh make jeung eleh sagala rupa leuh Nyai. Ceuk Juragan Sonjaya. Harita teh bari seuri semua anu lucu. Ti ditu oge kuduaan Kang, jawab Den Ahmad ngeluh. Duaan jeung saha? Si Adung mah tara mawa balad. Cik, duaan jeung saha Mad? Juragan Sonjaya hayangeun geura nyaho. Sareng Mauki gan anu ngajenggut rambutna Den Ahmad. Jawab si Nyai mangjawabkeun ka Den Ahmad. Mauki? Mauki? Aduh. Juragan Sonjaya gumujeng deui siga nu raos malah cipanona oge manirem bae. Sarta pok neruskeun deui omonganana. Ku Mauki eleh dijenggutnya. Aduh ngerakeun Ahmad eleh ku awewe si laing. Teu era si laing eleh ku awewe Ahmad. Juragan Sonjaya molotot ka Den Ahmad. Teu acan eleh Kang, mung nembe ripuh abdi teh. Jawab Den Ahmad kulumas kulemes. Nah atuh make balik ari masih keneh wani mah. Nu mawi kapisah ku istri geulis Kang. Hah? Ku istri geulis? Kade tak ulah nyebut-nyebut istri geulis. Hayo we kade ngieun ke ku ceuceuna. Jawab Juragan Sonjaya bari luak liuk rada sieuneun. Sanggeus tetela teu aya sasaha pok manehna teh neruskeun omonganana. Ahmad, akang geus ngalarang ulah kumawani neuleu nu herang-herang. Tapi nah ari ayeuna maneh ngalanggar. Tah karasanya ari teu taat kana parentah teh. Kakara ku panggih geus eureun gelut oge.
tapi kapoho si laing kana tugas mah. Kumaha putusan anak kadung teh Ahmad? Nu mawi Kang kapegat ku eta istri, malah saurna nu bakal mereskeun anak teh ngantos-ngantos akang cenah. Margi mah uki sareng salaki na teu gaduh hutang ka abdi, gaduh sote ka Juragan Sonjaya cenah. Janten Juragan Sonjaya ku anjeun anu kedah kadituna. Tah kitu Kang sasauran eta istri teh. Aduh kasebelan tah diontrog sia ku aing geura. Cek Juragan Sonjaya tika karekat siga nu ambek. Padahal mah hatena teh bunga lantaran aya sangkaan anak kukut mah uki daek narima manehanana. Saena mah bujang bae dinten ieu atuh Kang. Margi manehna ngantos ngan abdi teu keng ngiring, lamun abdi ngiring moal daek mereskeun cenah dianggapna abdi atos ngaributkeun Kang. Heueuh keun akang sorangan nu bakal inditna ge. Nu kieu patut akang mah isuk wani sore wani. Moal make tikus ruk kana leutak sagalana siga silaing. Jawab Juragan Sonjaya bari ngaleos ti dinya anu maksudna marek disalin. Barang anjeunna geus dangdos leos ninggalkeun Den Ahmad budina siga nu ambek. Padahal marusuh soteh tina bakating ku atoh. Kedah asa boga bagja bakal nyandingkeun nu geulis anu sidik ngalampanyat langkoyangna jangkung lenjang. Atuh henteu matak heran mun dina waktu indit teh saja jalan ngan ngalamun, tapi kapoho ka diri nu harita anggeus kolot malah badana ngadadak timbul deui jali gerahna. Kawas zaman ngora bae waktu keur kakara beger. Henteu lila ti harita anjeunna parantos sumping kama uki jeung ka adung imahna geus katingali da puguh menceu di sawah. Atuh barang jol kadinya geus nyampak aya Neng Jeje, udina hegar galeke teu riuk-riuk nu ambek atuh puguh matak bunga da mawa gede harapan. Tah geuning Juragan teh sumping mangga linggih atuh gan. Ceuk mah uki bari neuteub ka Juragan Sonjaya anu katingali budina hegar marahmai. Mangga mah uki, aduh hatur nuhun ieu Jawab Juragan Sonjaya bari terus asup ka jero imah ge anjeunna teh cali. Tah ieu nepangkeun pun anak teh Juragan. Ceuk ka adung bari nunjuk ka Neng Jeje nu harita keur olohok. Nuhun atuh. Sakalian bae Bapak teh bade nepangkeun nya. Ceuk Juragan Sonjaya bari neuteub ka Neng Jeje. Nepangkeun sanes parantos tepang urang teh Juragan. Jawab Neng Jeje bari imut. Sumuhun nya. Kantos patepang upami teu lepat mah. Aduh, ngan eta hilap deui teh pedah bapakna teu emut alah. Teu emut hilap deui atanapi teu emut kapaehan Juragan teh. Jawab Neng Jeje ngahaja bae diconggahan ayeuna mah. Kapaehan nu mawi. Jawab Juragan Sonjaya era parada. Kapaehannya kunaon pangharita kapaehan teh nya? Ceuk Neng Jeje bari neuteub. Dipasihan kue pelet nu mawi. Jawab Juragan Sonjaya kalumas kelemes. Dicampuran racun kitu kue peletna. Tah sumuhun racun besi rupina mah da teu emutna ge teu lami. Wah mun teh aya supir mah nu ngagugahkeun beuh korban rupina mah.
Kumaha dugi ka aya anu ngaracun kitu geuningan juragan teh? Rumaos bae. Datang tos aya kalepatan dina palebah dinya nama. Tos kumawantun bade nuang katuangan anu batur. Yuk juragan Sonjaya rada eraeun. Sabab manehna geus rumasa maksa mirusa bareto dina mobil. Atuh kapoknya juragan ayeuna mah. Cek Neng Jejeh bari mesem. Kapok di jalan kitu mah namung ayeuna mah gentos jalan ku jalan terang-terangan ngarah teu aya anu ngaracun deui Tos bae nya ulah nyarioskeun deui anu atos margi efekna pami ieu ginggiapeun tangtos malik ambek hayang males kitu tah. Sae atuh ngiringan bae abdi mah. Ari alim nyarioskeun anu kalangkung mah. Jawab Neng Jejeh bari ngaharu. Ngadengi nu silih debat mah uki sareng ka Adung. Bati arolohok bae manehna henteu ngartieun sabab sigana teh Neng Jejeh sareng juragan Sonjaya maranehna geus loma beda dina cat nyariosna mani uplek sarta rame silih tanya tina soal anu kaliwat. Sarta mun teu salah denge saur juragan Sonjaya ayeuna tos anjeunna tos kapiyuhan gara-gara kumawantun atos tuang kueh pelet. Padahal nu saenyana nu disebut kueh pelet nyaeta kueh peletok waktu keur maksa Neng Jejeh manehna aya nu neungeul tepikeun ku kapaehan. Neng Jejeh ngahargaan nu matak disalenggorkeun ngarah taya nu nyahoeun. Yen juragan Sonjaya teh geus maksa diri manehna. Kumaha Nyai ari soal hutang pihutangna ka Adung terek dibereskeun ku Nyai? Cik juragan Sonjaya nyarita naroba haluan. Sumuhun. Sanes kahoyong juragan kedah abdi anu mereskeunana. Tah leres kitu. Kumaha tah? Kinten-kintena sapu kana saran ti Bapak. Eta leres juragan teh mika hoyong ka abdi. Aduh. leres manya make bohong segala rupiah tuh. Jawab juragan Sonjaya bungaheun pisan. Tah upami leres abdi hoyong dibuktoskeun dina serat. Yen juragan teh mika hoyong ka abdi rek masihkeun serang anu tos dijabal ti ka Adung tanpa tanda pangjadina sarta segel-segelna kumplit pasihkeun heula ka Adung tanda pangjadi. Kersa upami kitu. Alah geuning alah. mangga alah mangga teu kaabotan bujeng-bujeng sakitu sanaos bade ditambihan oge lah teu naon sok sanaos bade ditambihan ku jalan kareta api oge. Margi engkena ge pan kanggo Nyai atuh. Jawab juragan Sonjaya gumbira pisan. Aduh kita pohara juragan Sonjaya make jeung nawarkeun jalan kareta api. Pohara ya juragan Sonjaya tanya bakat tingku bogok gitu Pak Ikno. Ya kumaha Pak Dede ya Pak Dede Riswandi nawarkeun rel kareta api ya juragan Sonjaya teh ka Neng Jejeh. Tah upami kitu mah mangga bae atuh geurang ngadamel pernyataanana serta tawis ku juragan. Enjing kantun masihkeun segel-segelna sawah kagungan ka Adung. Didinya nembe ngatur deui kawin urang tea. Namung aya syaratna sakedik. Upami juragan nu ngabedokeun ieu sawah anu tos dipasihkeun ka Adung teu kenging dibantun deui. Kumaha satuju juragan? Aduh kantenan satuju mah sareng piraku make ngabedokeun sagala. Alah duh lebar temenan kajabi ketah. Upami maot
malah upami maot marek ditambihan keur nyai 2 hektar ku akang mah langkung ketang ti sakitu oge. Tiasa jawab Juragan Sonjaya gancang naker ngajawabna teh. Sarta terus nyieun surat perjanjian sarta kumanehna diteken. Sanggeus sadayana beres sakur anu diperlukeun mah atuh Neng Jejeh bungaheun. Barang narima surat teh kumanehna ditalaah meureun bisi asalah nulis. Sanggeus tetela teu salah pok Neng Jejeh teh ngomong deui kadanguna mata kulas. Sadayana ieu serat leres teu aya nu lepat. Abdi ngahaturkeun nuhun kana citresna agan. Mugi-mugi maksud urang ginanjar kasalametan. Ulah kaganggu cocobi nu jadi panghalang urang sareng panuhun ti abdi. Enjing siang omat pisan juragan teh kedah sumping. Malah saderek juragan anu tadi ka dieu ge omat ulah teu dibantun. Aduh, geuning. Moal tiasa atuh Ahmad mah dibantun ka dieu mah margi eta teh saderekna pun bojo. Jawab Juragan Sonjaya bari ngahuleng. Sawios da moal nyarioskeun nanaon. Anu penting mah enjing teh ngalereskeun papaseaan anu bieu teh. Janten ku juragan tiasa disebatkeun. Bari ngariung di dieu yen persoalan hutang pihutang sareng kaadung tos beres ayeuna. Sarta juragan masihkeun segel-segelna teh. Ugituna moal aya gantar kakaitan deui sigana mah. Ta eta nu dimaksud ku abdi teh juragan. Ceuk Neng Jejeh tenang pisan. Kitunya lah gampil anu kitu mah gampil. Hari perkawis nikah tah kumaha. Ceuk Juragan Sonjaya bari neuteub. Eta mah urang tangtukeun ayeuna bae kahoyong abdi mah dinten Sabtu. Hah? Sabtu mana? Jawab Juragan Sonjaya mani olohok. Sumuhun Sabtu ieu juragan. Ceuk Neng Jejeh sarta imut ngagelenyu. Aleuh, 5 dinten deui. Jawab Juragan Sonjaya mani ngajenghok bakat ku atoh meureun. Sumuhun juragan. Kumaha juragan teu kaabotan? Alah, moal kaabotan Nyai. Aduh, tiasa pisan Nyai mah ngetangna teh Nyai. Halah. Lamun ceuk etangan Pak Ikno sumuhun Pak Ikno ninggang di Kadumurag eta teh Nyai. Ceuk Juragan Sonjaya bari milangan ramona siganu eueuh siganu heueuh keur ngitung. Aduh, pohara Pak Ikno. Naon hartosna Kadumurag teh juragan? Jawab Neng Jejeh heraneun pisan meureun. Sumuhun Kadumurag teh asak Nyai. Tapi henteu matak ruksak eusina sanajan ragrag oge da puguh weweg cangkangna kadu mah. Teu beda ti ragrag kana kasur. Aduh, empuk Nyai. Teu matak bocel eukeur mah cangkangna kuat. Ari dipesek teh meleber seungit kadu mah. Matak giung anu ngambe, mata kabita anu ningali, nu mawi pangawas kadu mah mahal kapanan. Ceuk Juragan Sonjaya bari mesem. Tina paririmbo naon eta teh juragan? Teu kenging disiahkeun ieu mah. Namun engke upami urang tos nikah, tiasa dirasiahkeun oge. Janten tos paheut ayeuna mah urang teh nya juragan. Keun abdi sareng kaadung bade nguruskeunana mah. Mangga. Nuhun Nyai, keun Bapak enjing ka dieu masihkeun segel kanggo kaadungnya. Jawab Juragan Sonjaya bari terus amitan.
sarta sok masihkeun artos ka Neng Jejeh. Kuneng Jejeh ditampakna bari nyebutkeun nuhun. Nyai nyaan eta teh, Cek Ma Uki. leres mak. Jawab Neng Jejeh bari imut. Atau saha atuh piwalieunana bade wali hakim bae Nyai. Moal mak abdi ayeuna bade mundu tulung ka emak sareng ka abah. Nah kagungan kenalan di dieu anu Juragan Sonjaya teu uningaeun. Aya di kota mah Nyai, keun urang pilari ku abah. Ceuk ka Adung semua anu heran. Tah nuhun atuh, malah anu dipikahoyong ku abdi oge urang kota. Tiasa urang tepangan ayeuna abah. Cek Neng Jejeh harita teh. Naon maksudna teh Nyai? Ceuk abah Adung semua anu heran. Neng Jejeh teu loba pikir derek-dek bae ngadongeng rencana manehanana. Atuh ka Adung olohok bari jeung unggut-unggutan sarta manehna satuju kana rencana Neng Jejeh. Atuh pok bae ngawalon soantena dumareuda tina bakating ku sedih. Nyai, hayu bae atuh ari kitu mah urang ka kota. Da memang abah teh gaduh sobat medok anu geus sapapait sama manis. Ngan nya eta sangsara. Teu beda ti abah bae ari ngaranna Ki Udi, sobat abah teh. Ceuk ka Adung harita teh dumareuda. Atuh harita terus arindit rek ngajugjug ka Ki Udi, sobatna ka Adung teh. Imahna dikunci bae sabab teu leuwih penting. Kudu papanggih harita Neng Jejeh kudu patepung sarta kudu wawuh bener ari joal teh kabeneran Ki Udi harita aya. Atuh terus dongeng bae nerus nerangkeun maksudna. Pangmanehna dararatang tapi ieu teh Rusiah keur kapentingan manehna. Ku Ki Udi dirujukan kabeh maksud sobatna teh. Atuh Neng Jejeh bungaheun katawis mani marahmai. Sarta geus beres roes mah maranehna teh baralik mawa semu anu gumbira. Nyai, kumaha lamun istrina Juragan Sonjaya benten pamadeganana sareng Nyai? Ceuk ka Adung bari neuteuk. Ah, tong ngemut kana soal eta abah. Margi tangtos upami ngemut-ngemut eta mah bokal robah hate. Jawab Neng Jejeh bari jongjon bae leumpang sigana teh henteu galideur. Naon anu ngajantenkeun Nyai gede hate teh Nyai? Ceuk ka Adung nanya deui. Sumuhun Juragan Sonjaya teh sieun pisan ku istrina abah. Margi kuden Ahmad oge tos sieun geuningan. Jawab Neng Jejeh bari imut. Gitunya. Jawab ka Adung jeung Ma Uki mani bareng sarta jarempe deui. Ayeuna mah siga pada malalikir pisang hareupaneun ka hareup. Parawargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang tunda heula urang rehat heula sakedapnya. Aturan ka sadayana para wargi anu masih keneh manco ngadangukeun dongeng dina danget ayeuna, panggi dina danget ayeuna sadayana nuju sehat walafiatnya. Aturan ka Teh Iis Juliani di Riyadh, wilujeng ngadangukeun dongeng Teh Iis oge ka Parohendi di Kudusnya. Kumaha damang Parohendi? Ka Teh Enji oge di Pandeglang ya aturan. Ka Pak Setia Budi di Tasik, oge ka Mamah El Hatman di Cianjurnya aturan wilujeng ngadangukeun. Tah Pak Ikno ya di Tambun. Kasebat tadi Pak Ikno, aduh. Eta Juragan Sonjaya nyebat-nyebati Pak Ikno cenanya. Aduh, kumaha ta Juragan Sonjaya teh. Lajeng ka Pak Dede di Sukabumi, Pak Dede Riswandi aturan wilujeng ngadangukeun. Oge ka Pak Ujang Suryana nya. Lajeng ka Bapak Won ya aturan di Sukamanah Barat Cikampek Karawang.
oge teh Tami Malihah di Ciamis, Pak Tedi Rahmat di Kadungora Garut. Nah, Pak Nana Samsudin oge udah jeung ngadangukeun. Oge teh Rizka Damayanti nya aturan ujung ngadangukeun ka Bapak Taryo di Jambi, oge ka teh Eli Sartika aturan ujung ngadangukeun ka Ibu Dokter oge Dokter Yulinda Belia aturan. Pak Ade Sukarna kumaha damang Pak Ade. Pak Jaki Mubarak di Jakarta Baratnya, oge teh Mutia Wangsih di Sukabumi. Aturan ka Pak Ahmad Ropai ya di Serang, sareng urang Banten sadayana udah jeung ngadangukeun bae. Pak Prabu Arjuna di Banjar. Oge teh Siti Sarah, oge aya urang Bintara teh Nani Widya Ningsih ya. Udah jeung ngadangukeun bae. Aya urang Bandung, urang Ujung Berung ya, teh Rita Damayanti udah jeung ngadangukeun bae. Teh Khotimah oge anu hoyong ditoel cenah. Teh Wiwin di Taiwan Subang haturan ujung ngadangukeun oge. Urang Rengas Dengklok Mamah Andri haturan. Kang Joni PABX oge aturan ujung ngadangukeun atuh nu sanesna mah dikumkeun bae ka sadayana anu mika landep kana dongeng Sunda wilujeng ngadangukeun bae. Supados teu nyang kolong ting kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun bae ieu dongengna. Isuk-isuk harita teh ka Adung sareng Neng Jeje geus marios ka kota. Aya nungguan imah Mama Uki bae sorangan. Nu dijugjug ku ka Adung bumi juragan Sonjaya. Barang harita geus tepi Neng Jeje liren di warung ari ka Adung mah terus ngadeuketan hiji imah kagungan Den Sonjaya. Barang geus deket pisan reg ka Adung teh eureun heula terus cicing di nubuni. Siga anu eukeureureuf padahal manehna ngintip ngadagoan kalaluar anu boga anak eta imah. Nu matak di deuleu bae lebah pakaranganana sabab sieuneun kabolosan lamun aya nu kaluar teh. Henteu lila ti harita lar loba jelema bijil kaluar ti imah eta atuh ka Adung ngorejat bari terus neges-neges. Ari breh teteh lapisan nu harita kaluar teh kabehanana lalaki meunang dangdan saged pisan kawas areknya bajauh atawa rek kaondangan. Anu lempang pangheulana sidik juragan Sonjaya dituturkeun ku Den Ahmad ngarendeng sareng Sileunyai. Atuh barang geus jauh teh ku ka Adung harita teh gancang manehna ka warung arek nyampeurkeun ka Neng Jeje. Barang geus tepi ka warung gancang ngabejaan ka Neng Jeje. Nyai tetela juragan Sonjaya teh geus ngantunkeun bumi na diiringkeun ku Den Ahmad sareng Sileunyai. Ceuk ka Adung ngaharewos siga anu nyarita penting. Sanggeus dibejaan kitu gancang Neng Jeje kaluar diiringkeun ku ka Adung. Barang lebah nu tiiseun pok ka Adung teh ngabejaan. Nyai, itu bumina juragan Sonjaya teh. Gerak kaditu atuh Abah mangadoakeun ti kaanggangan. Mugi-mugi rencana Nyai ulah gagalnya. Sareng ludeung engke balikna Nyai teh. Ludeung Abah, keun abdi ayeuna bade kadinya. Jawab Neng Jeje bari neuteub ka bapa kukutna. Hok neruskeun deui omonganana. Doakeun nya Abah sing hasil maksud abdi teh. Geura laksanakeun kaditu. Keun Abah marek balik ti heula bae bisi juragan Sonjaya kaburu datang. Ceuk ka Adung bari imut. Leos Neng Jeje teh indit nyampeurkeun ka eta bumi anu teu jauh ti dinya ari ka Adung maneuteub nyidikeun ti kaanggangan. Sanggeus Neng Jeje asupna bener henteu salah asup. Kakara ka Adung indit ninggalkeun anak kukutna. Sarta hatena ngadoa mugi-mugi hasil maksud nu dituju ku Neng Jeje teh. Punten. Ceuk Neng Jeje. Harita teh pupuntenan. Punten. Neng Jeje harita pupuntenan bari peketrok kana panto eta imah.
kedepruk teh aya sora siga anu ukur lempang nyamperkeun kana kanu keketrok. Teu lila reket pantona kuno boga dibukakeun. Ari bray horeng teh istri sanajan disidik geus kolot tapi siga ngora keneh sabab kasipuh ku pake nu reuncem ku perhiasan sareng anggoanan teh saray. Aya naonnya cek pribumi bari neuteup. Hapunten bade naroskeun dupi istina Juragan Sonjaya teh di dieu kitu, cek Neng Jeje bari manggut. sumuhun nya ieu pisan ibu istina teh, jawab pribumi beuki heran. tiasa kitu kinten-kintena upami abdi aya picarioseun. Picarioseun naon nya? Jawab istri Juragan Sonjaya teh mani ngahuleng semunu reuwas. Henteu, kata mah bilih bae ibu hoyong uninga abdi bade aya unjukaneun ka ibu teh. Itu oge upami teu kaabotan. Oh kitu perkawis naon nya? Jawab Ibu Martinah beuki heran bae. Sumuhun perkawis ibu, cek Neng Jejeh bari neuteup ka Ibu Martinah. Bade ngadoni meureun nya. Moal ibu mah moal rek daek kaasut ku omong batur. Margi salaki ibu mah bager moal bengkok sembah ka diri ibu. Sanes ibu, sanes bade ngasut ibu namung bade nyarioskeun nu saleresna. Eta mah upami percanten mangga, upami henteu waktosna para wagi mitra dangu sadayana parantos saeb. Cag urang tunda heula ieu dongeng Neng Jejeh dina seri anu ka-38 dinten ayeuna. Insyaallah dina seri-seri anu salajengna ieu dongeng urang teraskeun. Sakitu rupina nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.